Baskom, baskom, kom. Ini vlog IRT Kampung. Hai, assalamualaikum besku. Ini teh wajah bangun tidur ya bes. Baru bangun tidur mamin. Biasanya habis sholat subuh teh mamin teh tarat tidur deui bes. Tapi ayeuna mah jolreup we teh bakat kurada teu raraos. Tuh sok caget tingali mani bararintit kieu. Hayu ayeuna mah urang keluar. Wow, tos caang ningan bes. Neo ge tos morongkol deui dina kursi. Atuh urang kaluar we, urang muka warung aya mah manawi can dibuka ku. Dan ternyata belum bes, belum dibuka, namanya dibuka pantona. Hayu atuh ayeuna mah urang bukakeun warungna. Tuh udah dibukakeun slotna teh ayeuna mah urang buka-bukakeun we nya bes si pantona teh. Sareng ieu stok icaranna teh tos molongpong bes. Acan balanya mamin tos dibuka-bukakeun mah urang beresan we nya bes ieu teh anu dihararan. Sareng kalaresan deui dinten ayeuna teh mamin bade balanya. Janten ditinggalan naon anu tos seepna. Kami atos meresan anu dipayun mah dieu teh mamin teh lajeng we bade kalebet. Ari pas bade ka bumi ieu teh aya pelanggan pertama bes bade jajan yaitu Nyi Syakila pacarnya Aden cenah bes ieu teh kenalkeun saatos ngaladosan anu jajan mah di dieu teh mamin teh lajeng we kalebet bade sarapan. Sareng ieu salapanna teh meser we bes meser koma. Da mamin asa hareoream ari teu raraos mah bade barang damel teh nya bes. Urang anu simpel we urang meser ayeuna mah sarapanana. Tuh bes unggal enjing-enjing unggal dinten unggal menit unggal jam unggal detik teh kieu we disaung mamin. Nah, saatos beres sarapan di dieu mamin lajeng bade ningal putra tatangi anu disunatannya bes. Ieu teh ningan pas ka dieu teh manawi teh tos beres apek teh teu acan. Ibaragi heula pincuk barudak teh ieu teh anu bade sarakola teh nalingal heula ieu ka dieu. Ari ieu teh ibu-ibu teh tos tararepe hoyong mulung nyawer cenah bes tuh marumpi heula. Dan alhamdulillah ieu anu disunatanana tos beres bes. Ieu teh deui ribut mana baskom cenah cek ibu-ibu na teh nya nista teh baskom teh kanggo wadah artosnya bes anu nyara recep. Sareng ieu deui nya rupi-rupi tinggal pincuk disampaikeun dina tatangkalan bes. Tuh bes ningan alhamdulillah ayeuna nyawerna bade dimulai cenah mangga ibu-ibu kapala rayun. Mamin mah kapayun we pangpayuna ieu teh ngarah kenging. Tuh ibu-ibu na ge ngariring ieu teh kapala rayun sapali bade siap-siap nyawer ieu teh bes tuh tinggal resepan we atunya bes ari masalah kenging na mah eta mah bonus.